Orang, ayo orang istirahat Ra. Ayo ya. Sambil main game. Aduh. Iya nih. Capek kan tadi lepas satu punuk kieunya. HP lagi. Nok hiji. Tah aya busana tuh. Urang HP-na teh dibawa di mah euy. Nyobaan mal ieu. Kamana ari si Galuh ambu? Tadi teh disampur ke babaturanana. Diajak main game. Kuring wae budak teh ayeuna mah. Tara mantuan ngasuh jeung ngarit ka Abah. Nyata bingung nyarekna ambu oge. Lamun parang balik teh ukur sare dahar jeung minta duit jeung meuli kuota. Urang teh sok loba ngawadul ari ka sakola mah. Ari keur diajar online mah paribasa eueuh duit keur meuli kuota. Ari keur main game mah aya wae geuning. Muhun kitu pisan Abah. Mun dipikir-pikir mah asa loba dosa urang teh. Ayah, Bunda, Galuh pulang. Galuh, ari maneh teu salah. Ka ambu jeung ka Abah nyebutna jadi ayah bunda. Enggak gitu, Bun. Tadi aku siang dapat inspirasi bahwa sistem keluarga kita harus direvolusi, baik dalam sikap, pakaian maupun bahasa. Jadi sekarang kalian berdua akan kupanggil ayah dan bunda. Ngerti? Understand? Ya, dah lah, mau makan dulu. Tapi kaki itu geuning kelakuan budak urang teh ambu. Bener duka kasurupan naon atuh. Galuh gancang eling maneh teh ulah kabawa pusaka-baka budaya Sunda geus ancur lebur. Akibat tina ancurna budaya Sunda teh kalakuan manusia tepukuh aturan hirupna. Kiwari jati geus kasilih ku cunti, budaya dengan geus ngalindih budaya urang. Ari budaya teh lain ngan ukur kasenian hungkul, tapi bahasa, bari pola, papakaian jeung sajabana. Contona mah kalakuan maneh ayeuna nu geus jauh tina budaya kolot baheula. Islam ngahiji jeung kayakinan kasundaan diwujudkeun kana laku lampah sapopoe, nyieun kahadean ka papada manusia, nyieun kahadean ka alam, nyieun kahadean kanu nyiptakeun anjeun. Mangka anjeun bakal salamet jeung bagja dunya akhirat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, untung aku mimpi. Galuh, ari maneh ka mana wae? Ayo tuh ngeband deui jeung main game. Kek. Ari kamu naonan make pakaian gitu? Iya betul, pakaiannya kayak Aki Huro. Hampura dulur. Pek bae aranjeun dek nyebut kuring siga Aki Uhro ge. Tah ieu diri kuring nu ayeuna mah. Ti mimiti ayeuna mah kuring geus moal ngeband jeung ngegame deui. Kenapa kok pikiran kamu jadi gitu? Tadi peuting kuring tapakur. Gening, urang teh geus loba ninggalkeun budaya karuhun urang. Nu sakuduna dipupusti ku urang. Akibatna aku lampah urang jadi geus jauh tina ajen kasundaan. Ah, kamu mah kampungan banget sih, Hiro. Din, nu kampungan mah lain anu mupusti budaya karuhun, tapi
jelema anu lahirna di kampung maksakeun make gaya hirup urang kota. Hampura di kantun heula urang medek latihan seni Sunda. Waalaikumsalam, Rampes. Aduh, dulur. Asal leuwas kieu ieu teh. Aya naon? Ieu hoyong ngiring latihan seni tradisional kieu. Oh, iya nuhun. Yen limaan ieu teh sadar bahwa budaya Sunda teh kudu dipelihara sareng dijaga. Nuhun gitu. Oh, gitu. Syukur atuh alhamdulillah. Hayu atuh urang babarengan ngajaga budaya urang. Jeung kaleresan deui bulan payun oge, urang teh bade ngayakeun acara hajat lemur. Kersa ngabantosan? Siap dulur, kuring limaan, siap ngebantu. Ayah ibu terhadap tangga tujuh halaman. Nah, di atas lainnya kan barangkali memberi tumpaknya. Nuhunnya dulur-dulur tos ngabantosan dina kegiatan hajat lemur. Siap sami-sami galuh. Hampuranya kuring baheula pernah ngaledek ka anjeun pas anjeun ngangacuk adat Sunda. Wah, teu naon, Din. Da pakat ai urang keur ngalakukeun kahadean masuk loba tantanganna. Heun wios dihapunten nu atos mah atos. Ampun teu nya. Nya.